Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina puaya simkuring saparkanca tidang hiang kahuripan sejak tabaruk ka makomna yang jagat nata anu aya di wilayah Citali Tanjung Sari. Puaya simkuring saparkanca tidang hiang kahuripan ngadeheus sejak tabaruk ka anjeuna anu tangtosna seueur jasana sapertos anu kauninga ku sadaya di berbagai sumber, di berbagai cerita saha yang jagat nata. Ku kituna hayu ikuti penelusuran atanami perjalanan simkuring saparakanca tidang hiang kahuripan menuju ke makam keramat Eyang Jagat Nata. Wilujeng nonton. Eyang Jagat Nata nyata salah sabios penasehat kerajaan di masa kerajaan Prabu Gesan Ulun, tetapi kerajaan Sumedang Larang. Sanami anu sanesna di penasehat nyata Senopati cenah bertugas kanggo nata kerajaan oke karahayat tur sagala rupi anu berkaitan sareng kerajaan Sumedang Larang. Sanaos anjeunna sebagai penasehat kerajaan oge sebagai senopati kerajaan, nanging segala rupi keputusan anu dicanda selalu kanggo mementingkeun rahayat balarea. Janten anjeunna mah selalu bijak dinu setiap mengambil keputusan. Satrajan diteraskeun sumangga like, subscribe, sareng komen channel Sang Fajar TV. Upami zaman ayeuna mah nata di dieu tiasa dihartoskeun sareng ngamanage tanapi ngatur anjeunna salian ti nata sistem kerajaan oge nata lembur oge nata sagala rupi atanapi ngatur ngamanage sadaya anu berkaitan sareng kamaslahatan umat atanapi rakyat balarea.